Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu sami-sami urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kasehatan ka urang sadaya dugi ka tiasa kempel di ieu rohangan. Kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugia salamina nganteng ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipihormat, satu acan simkuring neraskeun sasanggem langkung ti payun seja ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka simkuring kanggo nyanggem dina ieu mimbar. Teu hilap abdi simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kepala Sakola sareng Ibu Guru anu oge rerencangan sadaya anu parantos ngabantos sareng ngarojong kana ieu kagiatan. Para wargi sakalian anu dipikahormat ku simkuring. Dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan dina wabah Covid ieu. Nu mana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sakitar urang. Sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina wabah Covid. Kumargi kitu, urang sadaya kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina protokol kesehatan urang sadaya kedah ngangge masker amun pepergian. Tapi kebersihan eta teh rupina macem-macem. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu asup bersih sadayana. Sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak dimulai ayeuna hayu urang ngabebersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hidup sehat kanggo urang sadaya. Mugia urang sadaya tiasa nyingkahan wabah penyakit Covid ieu. Rupina cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.